tiba Ramadan. Rajab. Udud lin. Sering udud dulu. Istighfar mana istighfar. Naon ari maneh teh? Umi teh pan gaduh lambei. Ci atunya orang itu teh nganggo lambei. Entong nepak bunuk itu. Pan aku teh jadi kaget dibuatnya. Itu, tadi Umi nyauran teh. Mungkin maning tak aya ranti itu. Umi, itu teh nu bisa sapu. Duh, di mana Jan? Duh, di mana Jan? Kasih. Ya Allah, tersalah ipanan teh. Itu teh si Dula. Emak minta hampura dulu. Dulu nu minta hampura, Mak. Dulu nu salah, Mak. Dulu nu kudu minta hampura. Dulu bedegong, dulu semikir, dulu wajib minta hampura ka Mak. Syukur maneh cager jimat emak, tapi salila maneh ini silis oget ini dengan maneh. Maneh tenempo si Lilis dulu. Iya, tadi teh bareng Mak si Lilis teh. Ngan maneh nama mengkol ka pasar, arek neangan dengan sangu. Dulu mati heula we dah Mak. Di sono hayang pangijeun Mak. Kebeneran Bapak ngijeng maneh. Nasib pangi jeung jelema nu celina ngahiung kieu. Nah, itu maneh masih ganu ngahaja nengan si Euis. Hah? Nengan nu tiis. Buka puasa teh lila kene romlah, moal kudu kagoda abi moal. Ripuh geus kieu mah ripuh. Muhun, tos sepuh mah kudu baleuneuh. Geus lah. Pokona mah tulungan abi Euis, tulungan si Umi nitah abi kanu jauh bari dina beca. Asa teu yakin ieu mah maneh we meureun ito ceulina, eta ceuli teh masih keneh 3G. Bener pisan Euis, asa teu yakin si Umi nitah jauh-jauh teh kitu bari bulan puasa. Urang gusur yuk ka imah si ito, urang omongkeun ka si Umi hayu. Naon? Yes, Pak. Umi. Euis, pamae naon? Eta si Ita kunaon? Ieu tah budak Umi, si Ito si Matupa ngadu ka Euis. Kadu. Non maneh teh Euis sok fitnah. Udah diam, biar Euis yang ngomong sama si Umi. Iya tah Umi, si Ito ngadu ka Euis, Umi tega cenah. Euis puguge Umi bingung. Kabeh nu katarima ku si Ito teh salah sadayana. Ngajar teh minta kanu jauh. Teuing lieur.
Nya itu, cicing dulu kamu mah. Iya urusan orang yang si Eis. Intinya masalah Hamdan. Ih, salah paham atuh meren Umi. Taknya eta salah paham. Aduh punten Umi teh sok pabelit. Kumaha atuh Neng? Hidup penyendiri tanpa ada seorang yang mendampingi Umi teh butuh. Nah, Umi jadi curhat gitu. Tah gitu itu kesalahpahaman semata karena cepilmu. Ah, gitu bener Om lah. Namanya tak sok gerak minta Pura-pura ia mah lain kenyataan. Kamu diam dan cukup ikuti saja. Jalan ka material kos kitu we jalan ka cai kabeh jelema di dieu teh geus nyahoeun pedah ku mineng teuing nya meureun urang teh ka material geus poho we hirup teh ieu teh awewe kebayalah ibadah mah da meureun kumaha we nya karunya dikasih Abah ieu teh ih. Waalaikumsalam. Si Neng gelis. Mangga Neng di dalam. Bode ambil kursi buat si Neng ambil kursi Neng duduk dulu Neng. Duduk dulu. Mangga Neng, manawi aya periogi naon? Manawi Bapak ieu teh si Abah cih catetana. Hoyong 3 hampelas. Iya. Pakuna saparapat. Paluna 1. Iya. Oh iya. Pelas kanggo naon bager? Iya amplas. Duh kasih Abah ngagosok tarang si emak meureun. Alah, iya betul kayaknya mah. Oke, mangga nunggu sebentar Neng. Ya. Boleh Neng, mangga duduk dulu Neng. Ya. Sehat sih Abahna Neng, sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, mangga tuh calik sakedap. Bode minta pakus perapat bot. Palunya 1, amplasnya 3 lembar. Pakus ya, palunya 1 bot. Palunya 1, amplasnya 3 lembar. Palunya 1. Amplasnya 3 lembar. Kresek hiji. Ya, kresek 1. Bonus kresek. Iya,
makasih banyak Bot. Neng, jumlahnya jadi 50.000 Neng. Nuhun. Iya si Abah masih racisna oge pas. Oh iya, alhamdulillah. Maunya ngakeun Neng, barangna nampi acisna. Ini notanya, takut si Abah nanyain. Ya, nuhun. Ya, sami nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas kieu ih. Puasa teka rasa geus setengah bulan. Semoga we dikuatkeun. Nyuhan heula setelah panas ieu mah. Dipikir-pikir, karunya oge nya kasih Abah teh. Aya hiji nu dipika hayang, tapi nepi ka ayeuna encan kalaksana oge. Tapi dah hayang seuri eta si Abah ge nya. Meuni gaul pisan majar teh hayang power bank nu dicat teh ku panon poe. Hah? Abah geus hayang power bank? Naon teh? Paling ge sabangsa ning kadaharan nu kitu teh. Iya mah kudu nanyakeun ka si Rajab jeung ka si Juned. Da cenah mah kita ul ka sawah teh jadi tetangga ngaca sampe teh. Teu balik ka imah. Aya-aya we tah si Abah. Jangan lupa ya untuk semuanya untuk nonton Baraya TV dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.